Umawi junjunan mah teu pernah nincak kana salah dan teu pernah belok tina jalan anu lurus, mengkol sekedik teu pernah. Masya Allah, dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Namawi teu pernah terjadi naon nu didawuhkeun ku Nabi timulai gubrag lahir aya cariosa nu salah teu pernah. Atanapi aya sikap anu salah teu pernah. Dugi ka wafat. Dugi ka wafat. Jadi sifat kejujuran teh ti gubrag lahir. Sifat amanah ti gubrag lahir, sifat fatonah ti gubrag lahir gitu. Ti gubrag lahir. Sanes anyar sakatiga cek urang saudara. Sanes begitu diangkat jadi rasul, lajeng we ku Allah dipasihan sifat sidik, amanah, tuh kan? Sareng fatonah sanes. Benten sareng tabligh. Ari tabligh mah sabada diangkat janten rasul, aya tugas nyampaikeun gitu kan. Ari sifat sidik mah sifat amanah, sifat anu sanesna jujur, jeung sifat-sifat akhlak nu mulia nu sanesna eta ti gubrag lahir ge parantos janten sifatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lumawi urang Makkah kenal persis ka Nabi urang iraha bohong. Dan iraha cidra, iraha ieu Nabi Muhammad maling, iraha Nabi Muhammad pernah berbuat salah. Jadi satu-satuna manusia anu disaksi harita ku urang Makkah ti mimiti lahir kula warga pada uninga sadayana bahwa Nabi urang mah teu pernah katingali ka kuping ka saksi melakukan kesalahan sekecil apapun. Kan? Maka ketika mantenanana ngumumkeun bahwa mantenanana diangkat ku Allah sebagai utusan Allah, dipasihan wahyu ku Allah kan. Nah tidinya jalmi-jalmi harita kan anu uninga persis karena perjalanan hidup Kangjeng Nabi Muhammad SAW ya, di antawisna Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya, kan benten sekedik yuswana teh sareng junjunan. Ya. Jadi uninga persis naon hari-harina Rasul teh. Margi lah distiasa disebat sapantar gitu kan. Sapantar. Terang persis gitu kan. Iraha bohong. Begitu junjunan nguningakeun bahwa mantenan anak di lungsuran wahyu kasumpingan malaikat Jibril kieu langsung Sayyidina Abu Bakar mah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kan? Abdi nyaksi teh dipanggil Allah. Abdi nyaksi salira Muhammad adalah utusan Allah. Dan langsung henteu aya tanda tanya heula na sababna da hafal persis iraha bohong atuh. Cadu bohong gitu kan. Iraha atuh salah gitu kan. Panu iman teh ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh anu sapantar, anu hari-harina sering ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Dan begitu wawartos kanu jadi bojo Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra pangpayuna pan eta nu dipasihan terang teh lungsur ti Gua Hira teh langsung ya, diuningakeun ka Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah langsung seketika syahadat mantenanana. Dan dipayunan Rasulullah SAW. Lain ku pedah caroge sanes, tapi anjeunna ku sabab yakin Rasulullah teu pernah bohong. Sabab sareng Sayyidatuna Khadijah teh Masya Allah sepuh kene Sayyidatuna Khadijah. Jadi junjunan alam lahir Sayyidatuna Khadijah mah parantos eta benten lagi pan junjunan waktu nikah teh dina yuswa 25 tahun Sayyidatuna Khadijah garwane yuswa 40 tahun beda sabaraha.
15 tahun tah Sayyidatina Khadijah tasuyusa 15 tahun jujur mana lahir. Jadi terang persis data tangga tuh gitu kan. Data tangga terang persis kumaha kehidupan nudamina Muhammad ieu. Kumaha ti murangkalihna kumaha gitu kan. Teu pernah aya jalmi anu aya cawadeun dina sagala hal. Teu aya angin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.